Muhammad Hairizi dan Fazle. Sareng simkuring Agnia baris ngiringan anjeun dina warta Sunda dinten ieu. Waktos ieu wartos di Bandung. Restoran anu namina Sultan Agung dibanjiri ku pujian pikeun kadaharan anu unik sareng tempat anu nyaman. Restoran ieu ngagabungkeun campuran tuangan Asia jeung Eropa. Sareng seueur pilihan menuna. Tuluy aya minuman primadona nyaeta es kopi gula aren. Yang komodia tuh Bandung teh keur hareudang. Nu pasti nikmat pisan jeung disantap di cuaca ayeuna. Wartawan urang ayeuna aya di restoran Sultan Agung. Kami ngajak anjeun Fandi. Aturun Agnia di studio, temankan Abdi Fandi. Jadi ayeuna Abdi geus aya di Sultan Agung Resto. Langsung orang tanya-tanya. Yuk. Jadi ayeuna Abdi geus sareng Bapak Ihsan salaku staf di Bapak. Oh iya. Jadi Pak, punten Abdi rek nanya soal resto. Pertama teh resto ieu teh geus buka di iraha sih, Pak? Oke. Alhamdulillah nepangkeun Abdi Ihsan, abdi di Sultan Agung meureunnan orang anu sanes menjabatna teh staf. Perkawis Sultan Agung ngadeg iraha di sasi November 2000 tahun di ayeuna teh berarti 2002 nya. 2022. Ya, di tahun 2022. Terus ari menu favorit nu osok di pesen ku konsumen teh naon wae sih? Tah, perkawis menu favorit menu favorit itu berarti artina anu paling seueur dipesen ku nu sanes gitu nya. Menu favorit anu sering dipesen ku customer anu nu sumping ka Sultan Agung teh di antawisna aya stick, rupi-rupi stick, aya dat stick, upami tuangan anu sanesna kanggo sarapan lontong cap gome. Minumanna masih favorit di kopi es, kopi gula aren. Eta makanan tuangan sareng leueteun anu sering atanapi anu janten favorit di Sultan Agung. Ari di Sultan Agung oke kan namanya restoran pasti aya kesusahan gitu. Nah, ari di Sultan Agung teh kira-kira kesusahan naon nu sok dirasakeun gitu. Salami abdi di jeneng di Sultan Agung saleresna kesusahan itu saleresna mah teu aya anu misalkan maksudna teh anu kumaha gitu nya kesusahan teh. Mung anu salama ini anu terakhir diraoskeun nyaeta ku seueurna kompetitor. Ya, seueurna kompetitor, seueurna restoran-restoran anu namanya buka di Bandung khususna. Mung eta janten motivasi kanggo abdi sareng rerencangan sadayana di jajaran staf Sultan Agung ngajantenkeun motivasi abdi kedah langkung kreatif di nu ngaracik anu ieu diantawisna menu atanapi ngaayakeun program-program gitu loh kumaha carana supados si customer teh teras sumping ka Sultan Agung. Mung eta sih robena mah. Atau nuhun ya Pak atas Sami-sami kesempatanna. Iya, sami-sami. Kami sakitu wae nu bisa disampaikan kembali ke studio. Hatur nuhun Fandi pikeun wawancarana. Katingali yen restoran ieu mangrupikeun salah sahiji tempat anu kedah didatengan nalika anjeun di Bandung. Hatur nuhun pamirsa pikeun marengan kami Abdi Agnia jeung batur sapagawean Abdi Khoiri bakal nyandak abdi cuti. Hatur nuhun.